bari dina kacapangan ilmu marifat mah masalah nur teh eta kalabat masalah anu pokok kumargi ku hasilna kana ieu nur pikeun kajalma anu suluk bisa nganyatakeun ka alam goib jalaran ieu nur teh nyaeta tutumpakanana hate nyaeta pikeun ngajujug ka hadrat ilahi sareng nur ieu teh minangka nama kandaraanana ruh sareng pedoman sir anu salajengna kakuatan ieu nur teh nyaeta pikeun ngahancurkeun adat nafsu sareng ngusir ka musuh-musuh hate anu mata kacidaahna Allah subhanahu wa ta'ala ngajaga langit kusihabna gas-gasna bentang-bentang tina asupna setan jin nya kitu deui Allah subhanahu wa ta'ala ngajaga kana hate ku ieu nur tina sagala godaan setan sabab ari setan jin mah dijadikeunana tina nar nyata acina seuneu anu antina teh nyaeta ku ieu nur anu mata lamun teh mah dideuketan ku setan hatena jalma anu geus meunang eta nur pasti eta nur teh nyamer ngarajam tah kukituna setan mah sieun pisan ku eta nur teh sok sanajan jalma mah keur kaayaan sare sakumaha dinyatakeun di zaman kapungkur nyata masalah setan anu rek ngagoda jalma anu keur salat tapi manehna sieunan ku jalma anu keur sare di gigireunana eta jalma anu salat sabab anu keur salat mah jalma mahjub hartosna poek hatena sedangkan ari anu sare mah jalma anu caang hatena pinuh nyata ku ieu nur ari nur teh eta aya dua tingkatan kahiji anu disebat nur tawajuh kadua anu disebat nur muwajahat ari nur tawajuh nyaeta anu hasil tina taat tina ibadah tina mujahadah sareng tina riyadhah anu minangkana nama ieu teh buahna tina ngalaksanakeun suluk nyata ngambah makom-makom yakin dina lahirna katut batina dina Islam sareng dina imana oge ieu nur teh sok disebat nur salikin sairin rohilin hartosna nurna jalma anu menuju ka Allah subhanahu wa ta'ala minangkana nama nur teh kendaraan anu mata henteu aya kasukaan sareng kabungahan anu istimewa pikeun anu suluk iwati ninggali ka eta nur sabab jadi caang hatena tah ti dieu ngawitan hirup muraqabahna ka alam asma sareng alam sifat
Anu kadua anu sebat nur muwajahat, ieu mah nur anu timbul langsung ti Allah jemputan karena nur tawajuh teh anu mimitina nur ieu mah nyata mata kaget sareng kacida hebatna, mata mabok, mata panah tah majub teh disanharepan ku ieu nur muwajahat, sehingga di mana elingna deui langsung nyandang gelar al-wasil, hartosna anu tos tepi ka Allah, anu kareng dina sagala nur, sehingga diri manehna geus ngabukti jadi eta nur. Sareng indiroj nyurup kumpul jeung eta nur keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta ieu teh hakikatna tauhid. Sakumaha diterangkeun ku Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rahimahullah dina kitab Fathur Rahman Sarh Hikam Wali Ruslan anu pihartoseunana kieu, jeung ari tauhid eta cumantel kana kasab nyata ngabukakeun Allah kana panon hatena si hamba tinu nutupanana, nyata poekna hahalang makhluk ku jalan pana tina eta sakabeh makhluk oge pana tina dirina, jeung bakal ninggali kasakabehna indirojatan nyurup dina nur kagungan pangeran anu ngurus anu ngatur. Alhasil henteu aya naon-naon iwati eta nur wungkul ngaliputan ka sakabehna kaayaan kalawan henteu aya wates wanana. Misal lajengna tumrapna nur, ari tumrapna sareng karasana eta nur teh rupi-rupi, aya anu panas oge aya anu tiis. Aya anu karasana panas nyata sok merata ka seluruh awakna dohir batin, sareng karasa ngaguru hatena sareng jiwana ku dzikir ka Allah anu teu aya petotna siang kalawan wengi. Sareng waktu teh mun keur kaayaan kitu mah karasana gancang pisan. Ta ieu teh kaasup kana saat-saat rek pana anu biasana nyata keur naekan ieu makom sifat anu disebatna teh rek naima makom hebat anu tumrapna matak panas matak les teu inget di bumi alam kalindih ku eta nur. Ari datangna ieu makom hebat teh henteu tangtu waktuna, kadang-kadang keur salat keur wiridan malah kadang-kadang keur leumpang nya ujug-ujug les bae teh emut terang-terang geus jauh baik leumpangna teh, tapi aneh tara nyasar karena jalan anu ditujuna. Tah lamun tos kieu mah sareng panahna nepi ka kuat pikirna sareng nepi ka ajeg makomna tur nepi ka sampurna tauhidna ka Allah Subhanahu wa taala, oge ieu makom hebat teh sok disebat makom tomsi. Nyata hartosna tomsi teh pana dina sifat. Salajengna ari anu karasana tiis nyaeta mata tentrem ayem tumaninah pinuh ku kanikmatan sareng kasukaan. Ta ieu disebutna makom unsi.
ari makomun si ieu teh sok dohir kahengan-kahengan anu kaluar tina panca indrana saperti tina panona sok tembong nur anu ting barasa tinggal berai anu biasana seseringna sok tembong dina waktu keur salat dugi ka kadang-kadang sajadah tempat salat oge henteu katinggali dohirna margi kalindih ku eta nur. Namun di luar salat oge sok tembong khususna dina keur tapakur muraqabah sareng dina waktu mendakan ilmu atawa persoalan-persoalan anu sarulit. Tah buahna tina nur anu sok tembong teh sok bisa mecahkeun mana anu hak sareng mana anu batil. Sakumaha kasauran Ibnu Athaillah rahimahullah salah sawios imam ma'rifat dina zamana ari nur anu dipernahkeun dina sakabeh hate eta sumber nama tina nur anu datang tina perbendaharaan gaib. Salajengna dina kitab Lataiful Minan saurna teh kieu kanyahukeun ku anjeun sanyana Allah Subhanahu wa taala di mana rek ngaraksa ka hiji wali nya anjeunna sok ngaraksa hatena eta wali tina pagiwurna makhluk sareng anjeunna ngajaga kana hatena ku mayengna ieu pirang-pirang nur. Sanaya deui dina hikamna nurun yaksipu lakabihi anasarihi wa nurun yaksipu lakabihi ana ausabihi anu hartosna nur mata terbuka ka anjeun kana tapak-tapak sifat sareng aya deui nur anu mata terbuka ka anjeun kana awas kana alamna eta sifat. Janten jelasna nur ieu aya dua bagian atanapi muka sapah teh eta aya dua rupa kahiji mata terbuka awas kana tapak-tapak sifat anu hartosna bisa awas kana tingkah laku makhluk seperti terang kana hatena awas kana rahasia-rahasia alam rahasia-rahasia tumbuh-tumbuhan sareng sabangsana. Tah anu kieu disebutna teh mukasafah suhri hartosna mukasafah gambar. Salajengna anu kadua nur atawa mukasafah kana ninggali sifat-sifat Allah sapertos sifat jalal, sifat jamal, sifat kamal. Taya disebutna mukasafah hakiki nyata anu dituju ku ahli ma'rifat. Tah jalma anu geus nepi kadinya simbolna teh wa tahsabuhum ayaqadha wa hum uqud ngatosna jeung nyangka anjeun ka maranehna nyaring anu padahal mah tibra sae. Quran surat Al-Kahfi ayat 18. Ieu ayat teh ditukil tina nerangkeun kana kaayaan Ashabul Kahfi. Jadi jalma anu geus maripatna anu tos caang lahir batinna ku manusia umum mah disangkana teh sae anu padahal nyaring sawangsungna anu disangkana nyaring teh padahal mah sae.
tah anu dimaksad sare jeung nyaring ieu teh ieu mah mung saukur istilah sareng kinayah tapakuraneun menyepaneun maknana. Salajengna ari jalma anu tos dugi kana ieu makom bakal tenget kana gerantos hatena sareng kana patwa hatena, sabab nur anu nyenter tadi eta tesok disebat khotir robbani, hartosna jojoy hate anu langsung di hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Anu ieu khotir teh disebatna hajis sareng ilmu laduni. Ari khotir teh eta aya 5 rupi atanapi 5 macam. Kahiji khotir robbani, kadua khotir malaki, katilu khotir akli, kaopat khotir nafsani, kalima khotir setoni. Ari khotir robbani timbul tina tilu hadarat, nyata tina hadarat rububiyah, hadarat rahmaniyah, hadarat ilahiyah. Ari anu ti hadarat rububiyah disebatna sifat jalal, ari anu tina hadarat rahmaniyah disebatna sifat jamal, ari anu tina hadarat ilahiyah disebatna sifat kamal. Ari cicirena tina sifat jalal nyata mancungna nur di panon belah kenca. Ari ciciren tina sifat jamal nyata mancungna nur tina panon belah katuku. Ari cicirena tina sifat kamal nyata mancurna nur di antara dua panon. Tah tilu rupa ieu kajadian dina khotir hate teh biasana khusus ka anu tos maripat kalawan kakuatan ka ladunianana. Ari kadienakeun mah nyata khotir malaki, nyata anu timbul ti malaikat anu sok disebat ilham. Ari khotir akli nyata anu timbul tina akal. Ari khotir nafsani nyata anu timbul tina nafsu. Ari khotir setoni nyata anu timbul ti setan. Tak itu dijelaskan dina kitab Al-Jami'ul Mughni Syarah Fathur Rahman. Dina kitab Mizan Syarani Kubro juz kahiji kaca 31 diterangkeun kieu. Sim kuring kantos nguping cariosan pun guru Sayyidi Ali Al-Qawas anu kieu unggalna ari sadayana ilmu laduni eta tina aneka warna ilmu Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam. Anu salajengna saur sawani teh kieu tos mere isarah kana samodel kieu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dina pembukaan kitab Futuhatil Makkiyah. Nyata di antara ciri ilmu laduni teh nyata sok matak ngejot sareng modal karena akal lamun seug di pikiran anu matak lamun lain ahli dana mah pantu moal nerima kecuali kudu taslim heula ka ahlina, sabab datangna ilmu laduni mah hasil tina perjalanan kasab lain timbul tina hasil pikiran. Ari kebiasaan ulama nyandak ilmu nanate angin tina perjalanan pikiran wungkul nu mata
di mana datang ilmu anu henteu salaras jeung jalan pamikiranana eta sok alingkar. Bahkan aya nuduh sesat, nuduh kafir, nuduh nyimpang. Saur Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah, dugika Kangjeng Nabi Musa ku anjeun ingkar kana pamilina Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam waktu sarita, sabab anjeunna ninggal kana hukum syariatna. Tapi barang ku Allah subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi Musa dibukakeun ka anjeunna tina rahasia-rahasia ilmu Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam, anjeunna henteu ingkar deui. Sabab hiji rasul tetep moal jempe meninggali anu munkar mungguh anjeunna pepeling omat mun anjeun tapi kana ieu makom anu mulia. Anjeun boga rasa hayang kanyahoan ku batur kuno sajian hal ieu teh bebeujeuh ulah boga kahayang saperti kitu, tapi meunang dibejakeun lamun ka guru ngaji suluk anjeun atanapi anu paham kana ieu ilmu. Tapi dihampura lamun keur kaayaan anjeun keur mabok atanapi modal henteu katahan. Sakumaha saur Ibnu Athaillah rahimahullah, ai karesep anjeun sangkan batur nyerahkeun kana pangkat kaususan anjeun eta hiji tanda kana henteu benerna anjeun dina ngagarap sifat kahambaan. Sareng saur sapalihna ahli marifat, kubur ku anjeun rahasia diri anjeun sing jero sajero 70 tangtung di Jawa Taneuh anu sunyi. Tayeu teh samemeh tepi kana makom musyahadah, sareng samemeh meunang izin kana ngajarkeun eta ilmu. Sabab sajaman geus pana tina dirina tur musyahadah ka pangeranana eta geus lain caritakeun. Galaran saur ahli marifat mah saha anu cinta kana nyumput bae maka eta hamba nyumput. Sawangsulna saha anu cinta kana tembong maka eta hamba tembong. Jeung sing saha jalma anu henteu boga karep angin kumaha Allah bae kakara eta jadi hamba Allah anu sajati. Ari sagala tujuan anu luhur eta sok aya bae halangan-halanganana. Contona saperti dina ieu ilmu. Saur para ahli hikam di mana Allah bade ngadohirkeun ilmu hak, syariatna eta sok aya bae ti antara makhlukna anu nentang bebeakan. Sakumaha kurang kakuping dina sejarahna para rasul anu aya dina Al-Qur'an, malah nepi ka aya anu ngaedogan sagala, oge aya anu nepi ka didurukna saperti Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, malah aya anu nepi ka diragajina sagala saperti Kangjeng Nabi Zakaria alaihissalam, malah aya anu nepi ka di cacagan seperti Kangjeng Nabi Yahya alaihissalam. Ari anu ringan tentangna maranehanana ngomong kieu didawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 33 dugi ka 34 anu ringkasna kieu. Moalnya anu model kieu Rasul geuning daharna oge sarua jeung maraneh
nya kitu deui minumna sarua jeung maraneh. Jadi lamun maraneh nurut ka jalma anu sarua jeung maraneh tangtu maraneh rugi. Sareng dina surat Al-Furqan ayat 7, wa qalu malihada rasuli yaqulu sa'ama wa yamsi bil aswaq. Anu hartosna jeung maranehna ngomong kieu moal nya anu kieu rasul geuning biasa dahar sareng sok indit ka pasar sagala. Anu antukna eta anu darolim teh nuduh sihir ka para rasul. Anu salajengna Allah Subhanahu wa taala mumpukan ka Kangjeng Rasul anu hartosna kieu, jeung teu ngutus kami ka samaneh anjeun ti para rasul angin sanyana maranehanana oge sok barang dahar jeung sok indit ka pasar, jeung ngajadikeun kami kasawareh maraneh pikeun kasawarehna deui nyata fitnah. Nah maraneh bisa sabar jeung aya pangeran anjeun eta maha ninggali. Quran surat Al-Furqan ayat 20. Tah kitu di antarana tantanganana tabligh anu kahandapan ku Kangjeng Rasul katut para rasul anu sanesna. Ya kitu deui ku para ahli warisna ti pihak arifin anu ngajalankeun tabligh kana ilmu kamaripatanana. Ieu oge sami seueur pisan fitnah sareng tantanganana. Sakumaha parantos dicarioskeun dina sapalihna dina makom ridho sareng seueur deui anu sanesna anu jadi korban fitnah sapertos kutub aulia Ibnu Masisi rahimahullah nyaeta guruna Imam Abi Hasan Sajali rahimahullah. Wapatna teh dibunuh ditelasan. Nya kitu deui para sahabat sapertos wapatna Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an diracun, Sayyidina Umar radhiyallahu an dibunuh, Sayyidina Utsman radhiyallahu an dipencit, Sayyidina Ali radhiyallahu an kamal wajah ditenggel ku jamparing beracun, Sayyidina Husain radhiyallahu an diracun. Ya kitu deui para arifin. Tapi seueur oge anu salamet. Sapertos Imam Junaid rahimahullah salamet tina pembunuhanana sabada anjeunna disidangkeun ku raja atas tuduhan ulama ahli fikih Baghdad di zaman harita anu kaanjeunna luluh jindik oge disaksi ku para ulama ti nagara sajena sapertos ti Yaman, Irak jeung ti Sam anu minangkana nama ieu sadayana ulama teh undangan ti ulama Baghdad kangge mere soal ti masing-masing eta ulama nyaeta ka Imam Junaid rahimahullah anu maksudna lamun Imam Junaid teu tiasa ngajawab atanapi nerangkeun kudu sanggup dipencit. Sedengkeun harita teh Imam Junaid teu aya anu nyarengan. Tapi alhamdulillah kabujang sumping muridna anu pang istimewana nyata Abi Hasan Nuri rahimahullah anu ngarengsekeun tina eta permasalahan. Nya kitu deui Imam Abu Yazid rahimahullah sababaraha kali diusir sareng seueur deui anu sanesna.
alhasil ieu pilara makhluk atanapi fitnahanana teh sang pangecena eta mangrupa salah sahiji begalan tina usul ka Allah sareng tina tetep antengna hate tumanina ka Allah pikeun kasadayana salikin muridin tapi hikmat pikeun kasadayana aipin sidikin. Salajengna sajabina ti pilara makhluk teh oge aya deui begalan ti setan sehingga seueur anu katinggalina ma'rifat robbaniyah padahal jeroana nama jiniyah anu disangka nama karomah padahal mah eusina mah mutlak istidraj hartosna istidraj teh sungkunan kullu hizbin bima ladaihim farihun masing-masing golongan galumbira suka bunga kanu aya di maranehanana. Quran surat Al-Mu'minun ayat 53. Robi jidni ilma wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila.